Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng Ibu dina mata pelajaran basa Sunda. Ayeuna masih dina bab sisindiran lawungan kaopat. Kumaha? Damang sadayana. Mudah-mudahan urang sadayana aya dina mapan payungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oke, barudak dina dinten ieu urang bade diajar ngeunaan kaidah-kaidah dina sisindiran. Tur urang diajar nyieun sisindiran babarengan. Kumaha carana? Yuk, urang lajengkeun. Tah, perhatikeun sisindiran ieu. Aya manuk dina pager, na sukuna aya bola. Lamun urang hayang pinter, kudu getol ka sakola. Nah, ieu mangrupa salah sahiji contoh sisindiran. Ya, aya hiji padalisan. Ayeuna lamun urang hayang apal kaidah-kaidah sisindiran, urang jabarkeun. Ya, kita jabarkan, urang rucat jadi bentuk tabel siga kieu tah. Tadi mangrupa hiji sisindiran anu diwangun ku hiji pada atawa hiji bait. Nah, tiap bait aya sabaraha baris nya atau aya sabaraha padalisan. Tinggal di dieu. Aya hiji, dua, tilu, opat. Aya opat padalisan. Tah ayeuna tinggal baris kahiji aya sabaraha engang. Aya sabaraha suku kata. Ya, tinggal di dieu nomborna dugi ka sabariji. Hiji, dua, tilu, opat, lima, genep, tujuh, dalapan. Tah, jadi cenah suku katana teh atau engang teh aya 8. Nah, supados teu bingung, urang etang babarengan nya. A, ya, ma, nuk, di, na, pager. Aya sabaraha? 8. Na, su, ku, na, aya bola. 8. Lamun urang hayang pinter. 8. Kudu getol ka sakola. Aya 8. Janten dina setiap sisindiran diwangun ku 8 engang atau 8 suku kata dina setiap padalisanna. Tah, ayeuna tinggal di dieu. Aya purwakanti atau rima. Nya, naon purwakantina teh? Tah, di dieu dijelaskeun. Purwakantina teh ger tina pager, la tina bola, ter tina pinter, la deui tina sakola. Aya kamiripan teu? Ger dina padalisan kahiji sarua jeung dina padalisan ka tilu. Lamun urang asumsikan sebagai a, anu dina padalisan ka tilu ge urang asumsikan sebagai a. Ayeuna la tina kecap bola dina padalisan kadua urang asumsikan sebagai b. Jeung la dina padalisan kaopat tina sakola urang oge asumsikan sebagai b. Jadi lamun ku urang simpulkeun rimana teh nyaeta a b nya jelas. Padalisan kahiji tungtung, sora tungtung atau suku kata terakhir di padalisan kahiji di baris kahiji kudu sarua jeung sora tungtung suku kata di padalisan katilu. Begitupun kadua kudu sarua di padalisan kaopat. Ya. Tah, jadi dumasarkan bahasan anu nembe, urang bisa menyimpulkan kaidah-kaidah sisindiran anu kahiji. Umumna sapada diwangun ku opat padalisan. Ya, nah umumna soalna aya hiji sisindiran anu ngan diwangun ku 2 padalisan. Nya eta namina naon? Wawangsalan. Kaidah nu kadua. Tiap padalisan kudu diwangun ku 8 engang atawa suku kata. Ya, jadi dina sisindiran atau pantun bahasa Sunda mah suku kata teh kudu 8. Ya kan lamun dina bahasa Indonesia nama dina sastra Indonesia pantun teh 8 sampai 12. Ya, tapi lamun di Sunda mah
kudu opat. Anu katilu, pada lisan kahiji kudu murwakanti jeung pada lisan katilu. Pada lisan kadua kudu murwakanti jeung pada lisan kaopat. Nya anu tadi baris kahiji kudu sarua jeung baris katilu, baris kadua kudu sarua jeung baris kaopat. Jadi timbullah rima AB AB. Kaidah selanjutnya, pada lisan kahiji jeung kadua disebut cangkang, nya dina Indonesia nama sapiran. Pada lisan katilu jeung kaopat disebut eusi atawa isi. Catatnya kaidah-kaidah sisindiran ya. Nah, di dieu aya tips nyieun sisindiran. Kumaha sih cara nyieun sisindiran anu babari, anu gampang, anu kahiji. Jieun heula eusina. Ya, jadi buat dulu isinya. Yang mana isinya? Pada lisan kahiji jeung pada lisan kaopat. Anu kadua, pada lisan katilu jeung pada lisan kaopat teh kudu nyambung lantaran mangrupa beungetan hiji kalimat. Ya, benar ya. Jadi istina teh kudu nyambung dina pada lisan katilu jeung kaopat teh. Soalna eta merupakan satu kalimat tapi nulisnya dibagi menjadi 2 baris. Ya, nanti kita perhatikan. Terus, tips yang ketiga. Teangan kecap anu tungtung suarana sarua antara pada lisan kahiji jeung katilu serta kadua jeung kaopat. Sangkan rimana jadi AB. Nah, yang tadi baris 1 sama 3 harus sama suara belakangnya. Ya, suara atau suku kata terakhirnya. 2 jeung 4 oge sarua kudu sarua. Nah, tanggeus kapanggih kecap anu sarua teh dirangkai jadi kalimat. Nya ingat engang atawa suku katana kudu 8. Nah, supaya teu bingung ayeuna urang cobian. Hidup emot keneh tugas dina minggu kamari nya dina soal nomor 4. Ya, aya hiji sisindiran tapi baris kahiji jeung kaduana masih keneh kosong. Anu ayeuna ngan baris katilu jeung kaopat. Anu eusina teh titik. Kudu getol maca buku, ngarah pinter mun ulangan. Nah, jadi tugas hidup kudu ngeusian soal baris kahiji jeung kaduana anu mangrupa sampiran. Ayeuna tingali nya baris katilu jeung kaopat geus nyambung teu? Kudu getol maca buku, ngarah pinter mun ulangan. Jadi harus rajin baca buku biar pintar kalau ulangan. Ya, nyambung kan ya baris ketiga dan keempat karena merupakan satu kalimat. Jadi karena satu kalimat, cara nulisnya pun lihat. Ya, kudu karena ini huruf pertama, jadi jelas huruf awalnya kapital. Dan diakhiri dengan koma karena ini kalimatnya belum selesai. Lalu di baris keempat, ngarah, lihat, N-nya huruf kecil karena bukan awal kalimat. Ya, ini masih nyambung di baris ketiga, ngarah pinter mun ulangan baru titik karena kalimatnya sudah selesai. Begitupun nanti ya di baris ke-1 dan kedua harus memperhatikan antara huruf kapital dan tanda bacanya. Nah, sekarang tips yang pertama. Reangan kecap nu suku kata terakhirna ku jeung an ya. Lihat yang ditandain merah. Buku jeung an. Kira-kira suku kata yang berakhiran ku itu apa? Banyak ya. Bisa buku, paku, saku, kuku, terus ruku. Banyak. Terus anu an. Bisa ondangan, kaberangan, neangan, kasihangan, terus naon deui? Banyak. Nah, eta urang pilih salah sahiji kecap ieu dijadikeun kalimat dina pada lisan kahiji jeung kadua. Tah, ayeuna anu kadua langkahna rangkai salah sahiji kata jadi kalimat. Nu suku katana aya 8. Ya. Ku, urang misal nyokot kecap buku. Nah, bikin kalimat dari kata buku yang akhirnya buku. Nah, misal ini ka sakola mawa buku atau mun ulangan maca buku, ulangan maca bukunya atau yang lain gitu. Terus dibuat pada lisan kedua dari kata an.
Misal kita pilih kata teangan, buku leungit di teangan. Nah, tuh. Nah, sekarang suku katakannya bener nggak ada 8? Kasakola mawa buku aya dah 8. Buku leungit di te ya. Nah, sarua aya dah 8. Jadi iya geus bener. Ayeuna tinggal digabungkan nya dihijikeun. Nah, tinggal nya cara nulisna. Karena huruf kalimat awal jadi hurufnya harus kapital ya, dan diakhiri dengan koma. Lalu baris kedua hurufnya harus kecil dan diakhiri dengan titik ya, seperti itu. Jadi sebenarnya sindiran itu diwangun atau terdiri dari 2 kalimat, cuman cara nulisnya itu dibagi jadi 4 baris. Nah, gampang kan alias gampil? Oke, ayeuna supados hidup paham aya tugas ya. Tugasnya gampang, iya mah tergantung kreativitas kalian. Nyaeta jieun masing-masing hiji sisindiran dumasar bentukna, watak jeung tema nama bebas. Jadi kalian masing-masing buat satu sisindiran ya. Paparikan 1, rarakitan 1, wawangsalan 1. Terserah temanya mah paparikan mau apa, rarakitan mau apa, wawangsalan mau apa, terserah kalian itu ya. Tugas dikumpulkan ke Google Classroom, boleh diketik atau ditulis paling telat hari ini, jam 23.59. Ya, paling telat hari ini, gampang lah. Ya, bisa. Jangan kopas ya, kalau kopas ketahuan sama ibu. Nah, sekarang ada tugas kedua, untuk penilaian keterampilan. Apa tugasnya? Nah, kalian tadi udah bikin kan ya, 3 sisindiran, yang 1 paparikan, yang 1 rarakitan, yang 1 wawangsalan. Nah, sanggeus beres, pilih salah sahiji sisindiran yang tadi udah dibuat, terus upload di feed Instagram kalian. Ya, Bu nggak punya, ya kalian ngedadak aja ngebuat, gampang lah. Atau enggak buat akun grup kelas ya, itu lebih bagus lagi. Jadi ibu lebih gampang nanti meriksanya. Jadi misal satu orang bikin satu akun grup kelas, terus nanti bagi-bagi semua passwordnya. Jadi biar kalian bisa ngupload masing-masing. Atau tolong diuploadin sama teman kalian juga boleh. Ya, fake akun juga ya nggak apa-apa ya. Yang penting kalian mengerjakan ini. Ketentuannya adalah yang pertama upload foto sisindiran kalian. Nah, jadi yang diupload itu tulisan sisindirannya ya, dan harus ada keterangannya. Itu wangunnya apa dan wataknya apa sesuai dengan sisindiran yang kalian buat. Harus original. Yang kedua, format caption ya. Format captionnya seperti ini. Sampurasun, tanda seru, sim kuring, nama lengkap kalian apa sebutkan, di kelas dari kelas apa sebutkan, misal 8 Jet. Yuk ulang diajar sisindiran bahasa Sunda. Kasih hashtag Sunda Dubels BGR dan hashtag sisindiran Sunda 12 dan tag ya, ikan tag atau tandai ke akun @nisa_cilee. Batas akhir ngupload karena Instagramnya nyata seminggu setelah tugas ini ya, ibu share ke kalian. Jadi paling telat minggu depan dikumpulkan. Nah, di dia aya salah sahiji contoh cara ngupload tugas hidup ke Instagram anu diupload ku Terapti Online nya. Jadi ieu nganggo akun all shop. Tiasa nganggo akun fake account atau tiasa oge nganggo akun pribadi atau akun kelas, itu lebih baik. Nya, ayeuna tinggal ketentuanna. Anu kahiji captionna sesuainya sesuai jeung anu tadi ku ibu disebutkan, anu paling inti nama paling lengkap ya. Utama nama kudu aya nama lengkap jeung kelas, dibarengi dengan hashtag anu sesuai jeung ketentuan anu tadi. Terus sisindiranna lihat aya dina foto ya, dan fotona boleh sesuai dengan caption atau sesuai dengan sisindiranna, atau enggak juga nggak apa-apa, misal foto selfie kalian juga boleh lah ya. Terus lihat wangun dan wataknya disebutkan. Sisindiran wawangsalan, karena wawangsalan itu wataknya tidak diketahui, jadi nggak apa-apa sisindiran wawangsalan aja. Tapi kalau kalian sisindirannya paparikan atau rarakitan harus disebutkan ya. Misal paparikan hesepri gitu. Dan lihat ditandai atau di tag ke akun Nisa Cilee. Kenapa harus banget di tag?
karena biar terdeteksi ya, di akun ibu bakal ada terus. Kalau kalian hanya mencantumkan seperti ini nih, @nya Sacile tanpa di tag, nanti akan kelelep ya di notif ibu, karena nanti yang upload kan banyak 9 kelas, jadi harus di tag biar ketik terus dan jangan dihapus ya. Nah ini contoh yang kedua, sindirannya ini paparikan keywordnya, jadi dijelaskan sesuai dengan isi sindirannya. Lihat cara nulisnya juga benar ya, huruf pertama kapital, diakhiri dengan koma, baris kedua hurufnya kecil, diakhiri dengan titik, begitupun baris ketiga dan keempat ya, di tag caption sesuai. Ini contoh yang ketiga ya, sama, cuma beda wangun dan letaknya aja. Oke. Nah, alhamdulillah lagungan dina dinten ayeuna mah entos beres. Urang tepang deui dina pertemuan salajengna nyaeta penilaian harian atau ulangan. Ulah hilap dikerjakan tugasna karena Google Classroom-nya. Nah, aya bocoran soal dina halaman 43 sampai 46 bab sisindiran kelas 8 dina buku Gapura Dwi Basa. Dibaca heula nya, nara engke pas ulangan henteu tiasa ngerjakeun sing bener. Oke, hatur nuhun karena lagungan ayeuna, karena perhatosan hidup sadayanana, mugia manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.